Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina pidangan dongeng Sunda bagian ke-13 dina seri Budak Piningit 5. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos dongeng Sunda bagian ke-13 dina seri Budak Piningit 5 ieu ku Mang Adul bade dikawitan. Prung wilujeng ngadangukeun. Alah juragan, eta loba kitu euy dahareun. Alah uing masih gak moal ka dahar eta teh. Mubah tuh juragan. Aduh, sakitu mah mubah eta ketek kapiceun mubadir juragan. Aduh, mending kene dibagikeun ka masyarakat anu ngabutuhkeun. Cikanah uing marek daharna lah di tukang weh. Kitu pokna si Bongkeng. Dan memang atuh jujur si Bongkeng oge ngerasa kaget ari ningali hidangan anu sakitu loba mah. Ngan si Bongkeng ke buru-buru sadar kana purwadaksina yen manehna teh disinghareupeun kana bahaya. Tujang ieu mah can sabaraha. Nah aja ieu teh disiapkeun keur maneh. Moal mubazirkeun bae. Da masyarakat di dieu mah ngapoe ge kukuring osok dibere. Ieu mah khusus keur maneh. Sok atuh geura dahar tuh ka ditu. Tuh geuning ku juragan istri geus disiapkeun tuh geus dialasan. Sok we geura dahar ti heula. Kuring mah aya cokoton heula tuh di kamar. Nah aja lah kuring rek nyiapkeun geus ngahaja nyiapkeun hadiah pikeun maneh. Kuring ngarasa reueus lah boga anak buah siga maneh mah, boga pagawe kawas maneh. Sok we geura dahar. Kitu jawab juragan dari ngajawab karena omongan si Bongkeng anu ngarasa aneh ku sabab ningali hidangan didinya anu sakitu lobana. Terus we atuh juragan dari ge ngoloyoh ka kamar anu maksud erek nyokot hadiah pikeun si Bongkeng. Terus we atuh si Bongkeng oge manehna lempang ngarah kana meja makan anu kasampak didinya pemajikanna juragan dari. Manehna euker ngalasan pikeun dahar si Bongkeng, manehna malahan ejeungkeun salakina oge. Tapi teu kungsila kadenge juragan dari gegeroan di kamar. Atuh pamajikanana oge manehna pamit ka si Bongkeng. Manehna cenah erek ka kamar heula sakedeung. Sok weh cenah erek dahar mah ti heula. Dangke oge moal lila pasti ka juragan dari jeung manehna kadinya deui. Sanggeus pamajikan juragan dari nuturkeun salakina ka kamar, atuh tinggal we si Bongkeng dina meja makan. Manehna nyinghareupan hidangan anu sakitu lobana. Tapi teu eureun dina hatena mah si Bongkeng ge terus babacaan. Menta panang tayungan ti Allah, bisi aya balai anu tumiba ka dirina. Jeung teu sadar deui leungeunna oge ngangkat kana piring hancengan manehna ditukeurkeun kana hancengan anu sakatuhun manehna. Teuing cenah eta mah hancengan saha? Teuing hancengan juragan dari, teuing pamajikanana. Ngan si Bongkeng pas geus ditukeurkeun manehna kakarek sadar. Manehna heran kunaon leungeunna bisa hirup sorangan, bisa gerak sorangan, malahan bisa nukeurkeun kana eta piring hancengan manehna. Jeung teu nyaho si Bongkeng ge naon eta maksudna. Tapi si Bongkeng terus we babasaan. Bari dek we manehna ge langsung dahar. Teu nungguan heula juragan dari da geus puguh emang si Bongkeng oge lapar. Atuh kacida ponyona pisan si Bongkeng ke dina daharna. Da geus puguh manehna teh balik ngarit, malahan mangaritna ge sampai ka 4 karung. Sing sanajan ngaritna dibarantuan ku masyarakat Pasir Luhur. Barang si Bongkeng keur ponyo dahar, teu kanyahoan datangna, di gigireunna geus aya juragan dari jeung pamajikanana. Terus we juragan dari ge paplong-plong jeung pamajikanana. Manehna sareuri leutik bangun anu puas jeung surti yen bahwa si Bongkeng teh geus keuna kana jebakan maranehanana. Teu nyahoeun padahal masih Bongkeng teh geus nukeurkeun kana hancengan maranehanana. Da memang atuh piringna di imah juragan dari teh salarua
jeung deungeunna ge siga nu ngahaja disarwakeun sigana mah supaya si bongkeng teu curigaeun meureun yen si bongkeng teh keur dijebak supaya asup kana jebakan tumbal maranehanana. Sok jang sing bebeunangan dahar teh sok tuh nambah deui itu dahar atuh tuh bakakakna deui lebar nya keur saha atuh da geus dipasak mah pasti nage keur maneh sok ta tambahan deui sanguna. Pamajikanana Juragan Dari nyarita ka si bongkeng bari manehna nyolodor langsung nyokot sangu dideketkeun ka si bongkeng sekalian jeung bakakakna. Atuh si bongkeng kasida reuasna soalna manehna teu sadar yen digigireunana geus aya Juragan Dari jeung pamajikanana sigana mah bakat kuhusu jeung ponyo we meureunan si bongkeng daharna da emang beuteungna bener-bener karasa lapar pisan anu karasa ku si bongkeng mah. Juragan hampuragan uing dahar ti heula euy soalna uing beneran geus lapar lah teu kaduga uing ningali hidangan anu sakieu lobana jadi we uing dahar ti heula sok atuh urang daharna babarengan ngameh uing teh era nambah hehe buru atuh gan. Si bongkeng eureun dina daharna bari sakalian terus nemalan ke pamajikanana Juragan Dari kacirina mah siga anu reuaseun pisan si bongkeng teh da memang atuh si bongkeng teu apal datangna nyaho-nyaho aya digigireun weh Juragan Dari jeung pamajikanana. Terus we atuh duanana oge darariuk digigireun si bongkeng. Sing horeng hancengan anu ditukeurkeun ku si bongkeng teh nyaeta hancengan Juragan Dari soalna diukna Juragan Dari teh posisina aya di kakatuhunana si bongkeng. Si bongkeng teu loba omong terus manehna ge nambah deui kana daharna da emang manehna ngarasa lapar jeung si bongkeng ge ngarasa tenang soalna geus apal naon anu dilakukeun ku leungeunna tadi meureun eta teh anu terbaik keur manehna meureun eta teh petunjuk kakuatan anu aya di dirina. Jadi di waktu si bongkeng nambah deui teh kana daharna marasa laluasa atuh si bongkeng nyokot lauk nyokot bakakak ge soalna manehna ngarasa yakin yen kakuatan manehna teh pasti bakal nulungan ka manehna soalna eta teh pasti panggerak ti Allah supaya manehna dipaparinan kasalametan. Saberesna dahar atuh si bongkeng ge terus we pamitan ka Juragan Dari jeung pamajikanana anu maksud manehna rek langsung sare ka kamar soalna beuteungna geus ngarasa wareg ayeuna mah cenah. Tapi saencana si bongkeng init ka kamar atuh Juragan Dari ge nyarek heula ka si bongkeng nita diuk heula deui sakedeung samanehna soalna manehna erek mere heula hadiah pikeun si bongkeng. Beneran we atuh Juragan Dari ge ngaluarkeun ali dina pesakna anu kacirina mah siga ali berlian. Terus weh Juragan Dari ge mikeun eta ali ka si bongkeng. Si bongkeng ge teu loba omong ngan manehna ngan saukur bisa nyebutkeun nuhun ka Juragan Dari bari nyokot kana eta ali emas anu dibikeun ku Juragan Dari. Sanggeus narima eta ali mah atuh terus we si bongkeng oge pamitan anu maksud erek ngajugjug ka kamarna nu aya di lantai kadua. Tapi barang ngaliwat di kamarna Juragan Dari suku si bongkeng ngadadak berat keur dilengkahkeun. Si bongkeng aja janteng di dinya terus leungeunna ngaragamang kana pesakna tekung silila si bongkeng ngaluarkeun ali anu pamere di Juragan Dari. Tanpa sadar si bongkeng langsung ngasupkeun eta ali kana kolong panto sela-sela panto nu handapna diasupkeun ka jero kamar Juragan Dari. Terus si bongkeng ge sanggeus kitu mah sukuna bisa deui dilengkahkeun manehna langsung naik kana eta tangga anu maksud erek terus ka kamarna. Barang geus nepi di kamarna si bongkeng ge rada ngahuleng atuh manehna bingung soalna kunaon ali anu pamere di Juragan Dari teh leungeunna bet ngadadak ngalungkeun kana kamar eta Juragan Dari jeung pamajikanana. Si bongkeng ngarasa bingungna mah
sok sieun cenah Juragan Darih teh nanyakeun mana alina anu pamere ti manehna teh. Sok sieun cenah Juragan Darih teh manggihan kana ali anu kumanehna dialungkeun deui ka kamarna. Ah si Bongkeng ge teu loba pikiran deui soalna manehna panonna geus ngarasa rapet pisan. Geus kitu mah goledag we atuh manehna ngagoler dina dipan. Teu kungsi lagi si Bongkeng langsung pepeureum atuh sigana mah ngarasa capek meureun jeung kawargan manehna tas dahar. Ari Juragan Darih jeung pamajikanana sanggeus maranehna anggeus dahar terus we atuh maranehna ge meresan urut daharna. Bari terus pamajikanana mah init ka kamar. Juragan Darih mah henteu bareng, manehna mah niat erek ngoncian heula panto hareup jeung panto tukang. Sanggeus beres ngoncian panto atuh terus we Juragan Darih oge nuturkeun pamajikanana ka kamar. Papa, geura teang atuh si Bongkeng teh geus sare encan ka ditu. Lamun geus sare mah geura-geura atuh Bapa geura ngalayakeun ritual. Geura panggil eta Raja Siluman teh. Geura bikeun we si Bongkeng teh ngameh teu kudu maraban deui. Pan geus tila urang oge teu mere tumbal. Makana kekayaan urang geus rada menipis ye. Sok atuh geura teang we ka ditu hayang nyaho. Heuh bener mah ke urang teang atuh kukuringnya ka luhur. Geus sare encan eta budak teh. Bari sakalian we lamun si Bongkeng geus sare mah kuring ek langsung ka kamar tempat ritualnya. Ngambil buru-buru kuring ngondang kana eta Raja Jin. Da sarua kuring oge rada deg-degan ari can mere tumbal teh sok sieun ngahakan ka urang. Maklumlah da ngaran-ngaran siluman mah geuning teu bisa diajak keureuy. Heuh mah atunya kuring erek neang heula we ka si Bongkeng sugan we lah geus sare piraku lah henteu sare buru-buru da main lagi ka si geus dahar wareg. Kitu tembalna Juragan Darih ka pamajikanana. Bari terus manehna kaluar kamar anu maksud erek neang si Bongkeng nah geus sare atanapi encan. Sanggeusna ditinggalkeun ku salakina atuh pamajikan Juragan Darih ge manehna langsung we beberes di kamarna. Sakalian manehna ge salin baju anu maksud erek maturan salakina ngayakeun ritual. Barang manehna keur beberes kamarna, manehna ningali aya anu herang di hanapeun dipan. Terus manehna tungkul sing horeng eta teh ali emas permat berlian anu ku si Bongkeng diasupkeun ka eta kamar. Terus kumanehna dicokot. Terus saya diulak ilik. Manehna ngarasa heran, nah cenah bet aya ali dina hanapeun dipan. Nah gini ieu mah siga alinya. Alah ieu mah bener ali berlian. Alah meuni alus kieu. Nah atunya boga salaki teh meuni asa ku talawedor. Menang mentang loba pisan perhiasan sempat ka digoler-goler kieu. Atawa meureunan erek nyumputkeun siga namanya. Buah-buah heueuh. Mana rek sumput salindung ti kuring. Sia dipake ku kuring. Mangkaning meuni alus kieu. Tuhnya meuni pas pisan deui dipakena oge. Kitu gerentesna pamajikan Juragan Darih. Bari terus we ali eta teh dipake ku manehna. Teu boga curiga manehna ge yen eta ali teh anu tadi ku salakina dibikeun ka si Bongkeng. Teu kungsi lila Juragan Darih balik deui ka eta kamar. Padahal manehna tadi geus ngomong yen lamun si Bongkeng geus sare mah cenah manehna langsung ka kamar tempat ritual. Terus manehna ngomong bebeja ka pamajikanana yen bener we cenah si Bongkeng teh geus sare keur tibra. Terus we atuh Juragan Darih ge ngajak ka pamajikanana langsung urang ka kamar ritual cenah bareng. Ngameh teu kudu muka-muka dipanto soalna ari ngaran-ngaran ke ritual mah cenah ke ritual pamanggilan Raja Jin, Raja Siluman. Manehna teh ulah sok istilahna ciring cingcat kaluar komo deui lamun bari muka-muka panto eta kamar anu dipake tempat ritual. Terus we atuh duanana ge ararinit ka kamar anu dipake tempat ritual. Sanggeus kitu mah maranehna nyiapkeun sasajen sakumaha mestina anu biasa ku maranehna dipake ke ritual pemanggilan Raja Siluman. Kacaritakeun si Bongkeng anu kaciri keur sare tibra pisan. Tiba-tiba si Bongkeng ngadadak hudang, tapi panonna mah masih keneh peureum. Terus leungeun manehna teh nyabokan kana eta pipi manehna.
Terus manehna turunin dipan, tapi anggar we panonna masih kena perem. Tekung sila manehna ngoloyoh ini ke kamar mandi. Sing sanajan panonna perem tapi si Bongkeng henteu salah dina ngalengkah. Malahan manehna terus asup ke kamar mandi. Terus we si beungeut siga jelema anu euker hudang sok padahal masih Bongkeng teh masih kena perem. Meureun eta gerakan-gerakan anggota badana anu tanpa disadari ku si Bongkeng teh. Sanggeus si Bongkeng si beungeut mah atuh si Bongkeng teh ngadadak beunta. Bari terus manehna istighfar, manehna ngarasa heran jeung aneh pisan kunaon manehna aya di kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Nah hanya uing bet aya di dieu euy. Uing bet nyapak aya di kamar mandi geuningan. Kunaonnya? Wah boa-boa meureun kuring teh ulah sare ye dina peuting ieu mah. Aduh kumahanya. Lah geuningan suku kuring teh bet ngalengkah sorangan. Keun sia ek dituturkeun kemana ieu leumpangna. Kitu geurentesna si Bongkeng. Bari keukewe manehna hulang-hulang, tapi manehna teu bisa nahan karena langkahna eta suku manehna. Terus suku si Bongkeng ngalengkah nuju kaluareun kamar. Si Bongkeng mah batingan ukur nurut we karena gerakan sukuna eta. Tekung silila manehna turun kana tangga, tapi teu cukup di dinya wae, manehna terus nuju kana panto kaluar ti imah. Dituturkeun we terus digugu ku si Bongkeng. Tekung silila manehna kaluar di imah. Barang geus aya di luar, si Bongkeng ngagerentes deui dina hatena. Nah uing bet langsung dibawa keluar kieu geuning ku suku teh. Alas ya, ek dibawa ka mana nya uing ieu nya. Tapi baiklah keun lah ku uing ek digugu lah ka hayangna ye gerakan teh. Erek ka mana nya lah, nu penting mah uing henteu sampai ka dihakan we lah ku siluman. Kitu geurentesna si Bongkeng. Bari terus we si Bongkeng oge nuturkeun ka hayang gerakan sukuna eta. Mainan teu coba-coba keur nahan kana lengkahna eta suku, da manehna ge yakin yen gerakan sukuna eta teh pasti bakal mawa ka manehna supaya salamet dina ancaman siluman anu dipuja ku Juragan Dari. Terus atuh si Bongkeng ge ngalengkahkeun sukuna nuju ke pipireun eta imah. Tapi teu sempet dinya wae si Bongkeng ngarasa heran oge. Soalna awak manehna ngarasa gerak sorangan tanpa disadari, jeung manehna teu bisa nahan saeutik-eutik acan. Ngan saukur dina hatena we bati ngagerentes. Terus si Bongkeng naik kana eta tangkal anu dimana di dinya aya tangkal nangka. Si Bongkeng terus naik kana tangkal nangka nepi ka luhur. Pas di luhur aya dina dahan anu kira-kira merenah. Terus si Bongkeng teh cicing. Pas di dinya mah manehna ge ngarasa sadar deui. Terus manehna ngagerentes deui. Alas ya nah uing bet jadi dina luhureun tangkal nangka euy. Keun siak uing aneh, padahal uing teh pan hese lamun naek teh. Pada ieu naha sangkilang tangkal nangka anu sakieu jangkungna uing bisa naek kieu euy. Tapi kan bae lah uing mah rek nurut we lah. Meureun ieu teh gerakan uing teh bener-bener petunjuk supaya uing salamet sigana mah ye lah. Keun hayang nyaho kumaha cenah ge kalanjutanana ieu teh ye. Naon anu bakal terjadi teh? Jadi penasaran uingna euy lah. Kitu geurentesna si Bongkeng. Bari ayeuna mah si Bongkeng teh henteu ngarasa aneh teuing geuningan. Da meureun manehna geus mimiti adaptasi ku gerakan-gerakan tanpa sadar eta. Malahan ayeuna mah bibirna ge mulai kukunyeman siga nungtun kana si Bongkeng supaya babacaan. Lumayan rada lila oge si Bongkeng aya dina tangkal nangka eta. Malahan terus we manehna teh babacaan. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang henteu. Soalna henteu sakabeh anu ku manehna dibacakeun manehna ngarasa apal ngan anehna teh. Terus we bibir manehna teh kukunyeman siga nungtun kana babacaan doa-doa kalam-kalamullah anu sabenerna masih Bongkeng oge henteu apal. Ngan tiba-tiba di waktu eta masih Bongkeng siga anu pinter we siga ajengan siga ustad. Manehna terus gegerentes terus babacaan sampai ku rada lila. Teu karasa wanci oge geus tengah peuting. Si Bongkeng geus ngarasa tiris ku angin peuting
anu nembus kana awakna. Bari karasa cai ibun dina ujung-ujung daun nangka ngecelakan kana awakna. Terus si bongkeng ge manehna sidakep bari terus babacaan antara sadar jeung teu sadar. Alah sia menitiris kieu euy, aduh ieu cai ibu nyak celakan. Cigana mah ieu teh geus peuting euy, tengah peuting cigana mah. Tapi nah hanya panon uing teh ayeuna mah teu ngarasa tunduh euy. Bari jeung di uing nah ieu bahan teh kuku nyeman wae babacaan. Bener ieu mah tungtunan teh alus supaya uing salamet meureunan. Soalna uing dibawa wae babacaan kana doa-doa. Padahal mah uing teh henteu apal ieu naon anu dibacakeun. Heueuh da uing mah bapalna ge ngan ukur saeutik geuning, ngan ukur doa-doa anu diajarkeun ku si Abah. Kitu gerentesna hate si bongkeng. Maehna gerentes dina hatena bari tetep we bibirna mah untap-untapan. Maehna gegereyeman ngajikeun doa-doa kalam-kalam Allah anu kumaha teu bisa ditahan. Barang si bongkeng keur gegerenang kitu, tiba-tiba kadenge sora angin anu ngaguruh kacida gede naker dibarengan ku anjing anu babaung. Sora koreak hing koreak, uncuing oge kadenge meninggalak pisan. Ningali situasi seperti kitu atuh si bongkeng ge mudigdig, manehna muriding. Angger we rasa kasieun mah aya ngaliputi manehna, tapi manehna tetep babacaan. Malahan ayeuna mah babacaan teh bener-bener secara sadar. Soalna manehna ngarasa geus dieunteupan ku rasa kasieun, manehna terus we babacaan kekerenyeman sabisa-bisa naon anu bisa ku manehna wae dibacakeun. Di kajauhan si bongkeng ngadenge sora kereta kuda beuki lila beuki ngadeukeutan. Terus we kereta kuda eta teh siga nu ngadeukeutan, sigana mah beuki lila beuki nyamperkeun ka imahna Juragan Dari. Nalika si bongkeng terus husu ngadua bari dikir ke Allah, ari Juragan Dari jeung pamajikanna manehna terus husu deui ngayakeun ritual di kamar khususna. Ngadenge sora anu handaruan, Juragan Dari curing hak. Ngadenge sora Raja Siluman eta geus deukeut ka imah manehna. Terus atuh manehna oge benta bari cengkat. Tekung silila mang Juragan Dari langsung ngoel ka pamajikanana. Anu tekung silila pamajikanana ge cengkat bari muka panona. Terus we duanana pa pelong-pelong bari sareuri leutik. Bangun anu bunga. Waktosna parantos teu nyekapan pamiarsa. Dupina dongeng Sunda kasasar lampah bagian ka-13 dina Sri Budak Piningit 5 dicekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah Sabtu payun dongeng Sunda kasasar lampah anu ka-13 dina Sri Budak Piningit ka-6 kumang adul baris di pedar permios.